na poe Minggu sapinu ieu kae empang. Udah ratang. Jadi isun kieu ngobrol-ngobrol ka saha. Jadi sebenarnya budaya batu. Ayan na karlat lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ieu teh? Abi teh ngalah dicarioskeun mah jauh kalampahan. Siga nu capek tuh dah. Nyamuhun capek da mapah wae. Kayak ojek. Puguk gitu ayeuna mah da kumaha nya? Kaetangna etang olahraga. Ya, bagus. Oh, eta olahraga, gitu kan mah olahraga tara tuluy lempangan. Tapi maaf ya nya, lain megat kali mah ieu jug-jug itu ka dieu teh maksudna aya naon ieu euceul teh ieu. Maksud tujuan nanti mah kieu ya. Jadi teh tos dina gertekeun tina hati yang paling dalam tos kana aya 2 bulanan. Jadi mempunyai impian dan implengan dan harapan gitu tah. Lamun cara ieu mah keur jomblo kitu meureun. Heeh, eta tadi teh menuju milarian pameget. Pameget. Kira Arjuna akulah gitu. Gimana eta milarian pameget teh aya nu? Pameget mah can aya. Oh, tapi siga teh ari batur mah tos narika sepuh kita acan nikah juga. Teu abah. Kira abah dah itu jeung abi kajen abah kolot isukan kita ge kajen teuing nah. Di jeung abi asal abi juga pernah kawin kieu. Ayeuna urang teu ujug-ujug datang narima kos meuli cengek di warung. Jadi kan kudu mikir heula. Kudu mikir-mikir abi mah geus parawan. Salah gimana ngalana arek rumah tangga goblus. Belum basa ka dituna urang aya kebahagiaan atau aya ka non urang kalancaran. Ai begitu gebulu kawin urang aya naon-naon, saha nu tanggung jawab? Oh, tanggung jawabna mah ieu pan baturanna. Mantapnya rumah tangga mah gampang. Nya kuring ngomong Ulah dianggap gampang jeung rumah tangga teh lain nek sapoe 2 poe. Naunan bahkan. Gitu. Jadi urang teh kudu mikir heula amun cara cokolot baheula mah. Naon neangan poe hitung-hitungan bener teh. Gitu. Gampang. Amang jeung amang. Ieu amang emang terboga pemajikan mah Sarwanya boga ngan urang eta minat ka urang eta emang euceul minat kumaha we goreng oge kos kitu Mulai naman ya goreng mah ulah sok diucapkeun atuh Kang. Goreng mah katingali ge dumuk goreng. Tetepnya goreng nya goreng we. Tetepnya goreng nya goreng we. Batur ge nyahoan goreng. Oh, ulah disebutkeun goreng. Ulah yang begitu ya. Iya, musim nyirin hate putih. Gitu, bisa aya hate di luar manehna. Nih kesal ka cok aya. Ya, barang ge sebarang abi teh seueur muda-muda kamari kuat 5 muda ka abi. Anjing meureun. Muda-muda. Eta mah nya tapi hampura we lamun nyebut kitu. Hampura we. Lain nolak, mah lain nampi. Soalna urang kudu mikir heula segala-gala oge. Kayak gitu teh mah geus lain. Jual 5 jual kabeh. Nya jual, asugan goreng oge aya loba duit mah loba nu minat. Pokona mah kira mungkin kira abi laku. Ulah mali ondang mah. Ajeun. Amin sing buru-buru. Boga jodoh nikah. Teuing teh. Mending teman-teman teuing barenna ge aki-aki kabehanana ge. Teu teuingan ngomongkeun goreng ka euceut. Udah kurang kumaha euceut teh geus dangdan wae, geus ka salon wae. Tetep teh laku coba. Susana di hari kitu ya. Sedih abi teh. Merana diriku teh merana. Abang menang diukna ieu. Ulahnya hampe dirinya kenal ya bangku atuh mun ulah mah. Kono arah. Kesal, tahu gak kesal abi teh. Eta mah pecah. Pecah.
soalnya bareng ge lamun eta renganan budak teh ulah dikocok wae tah. Jadi kos kitu tah awakna. Kucel. Itu kesel abdi teh ya, Bang. Karena kesel kunaon. Hanya abdi teh kieu caritana teh abdi teh arek lumayan aya aki-aki ge. Sugan rek ngawin abdi. Yeh, kakak nolak mentah-mentah. Majarkeun abdi teh goreng patut cenah kenaon ka cenah kos kitu. Emang mana can boga salaki gitu? Ih, buka abdi teh geus ngajomblo atuh. Kamu keserian atuh. Cerik. Satu beda seri jeung seri mah. Tempat tuh kan pada uci mataan itu terlalu cerik wae. Oh, jadi usah ulah laki teh ditampik wae meureun. Heeh, majar ke cenah nasi sama hidung, cenah goreng patut bau cenah gitu. Ya berarti lelaki normal. Oh. Nyata hidung we. Teman teuing coba. Nyahuan goreng batu. Dah. Batu ke nyahuan goreng udah teh lelaki normal kan mun teh bogohan ka maneh mah. Eta kumaha carana supaya laki teh baragohan ka abdi? Iya, kudu tak kaena kudu zaman modern. Emang zaman modern? Oh, ya zaman ayeuna mah cara rangi. Aya anu tadina demes jadi mancung. Oh gitu. Mana nyawa teh toko mas anu buka toko mas di Karawang. Oh nyapa sih teh singko eta mah sering ka ditu pan abdi teh. Oh nyaho. Oh, anu kan emang kulitna bola siluna mancung teh. Eta caritana teh operasi gitu di ditu. Oh mana nyaho teh. Nya tuh. Oh nya kajon nyaho mah. Oh. Itu teh alen abah lain. Nanya ku ngumpul Nanya jalan. kumpul aing nyaho mah nya kajon. Ya. Operasi Operasi kulit zaman ayeuna mah udah ganti buku. warnana gitu. Ganti warna buku kaya anu talina demes jadi mancung supaya laku ka lalaki. Gitu. Berarti apa itu operasi? Operasi. Ganti warna. Ganti warna. Warna kulit beneran. Ganti kulit pas orai. Orai so ganti kulit. Nyalusuman. Tapi mah ada hayang aya itu abah. Kumaha teh boga duit tadi teh. Eta Nyarita mah. kolot bagana teh kolot. Nyokolot mah aya kene mah. Nyamen teh ka kolot. Aing boro-boro mah eta mah rese. Kita peta kayaknya cinta mah minta beli beas. Da isturing da. Bisinya cenah ngalas sarang kan itu cenah tuh. Ka sawah kayak bulungan-bulungan remes-remes gitu cenah. Ya daripada eta maneh teh laku daerah-daerah kene kolot teh. Ya urang bingung kudu ngomong lah coba ka mah urang coba. Kurang diantar lah. Jangan diatur mah hayu. Kurang dia omongan. Ya lamun anak teh laku teh indung dan ngilu era. Yo emang kitu mah Maka nya. kudu didangdanan. Yo ngomongkeun lah kalau itu mah teu ngartieun. Tarekahan. Ya heuh. Mana yang teu mancung. Nya hayang. Ayo. Ayo. Mana imah mana? Belah ditu. Emang boga imah? Oh nya boga. Ayo. Itu banjir ceritana. Bating teh, mul teh. Tara teh tes nabe jeung bapak rek nabe. Ada bebeja dan mul teh apa bawa patin kena jeung. Ah iya imah abi mah. Aya cenah mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ai mana tes di mana tapi di. Tah. Eta gini jeung. Ya, abah ya. Oh, gini jeung abah, Bah. Oh, iya nih. Diantar. Oh iya anak teh. Geus gede ge meneh diantar wae, Bah. Ya, lain anak we mah anak ieu. Anak bapak incu kos kieu teh meureun. Nganjak kali incu bapak ieu jadi kotok bongkok ieu. Dan kacicalang deui. Ngadila aya disebut kitu mah. Nyalain sebel, maksudna maneh rek naon? Abah. Bade ngaluit mah. Oh, baik. Gimana ge iya? Kajen sok. Abang, banyana yo kopi ge da teu kapeser-peser acan lah. Cara ngopi abah mah. Aya menang ngaju ke bantuan mayar ya, Bah. Cara ngopi. Ka warung. Tapi lumayan, Neng. Bah, Anak teh meninggeun teu. ge Pak, ieu jadi Bu eta teh kieu jadi ngomewe cai, ngomewe cai asak di kareom. ai bapak emang poho keur ngajuru apa nih pamiruna harita. Di mah lain ka eta ngakukeunana keur samaga. Lewat ku indung tah di rumah tuh rambut tingali. Tah maksud abdi ka dieu teh mah kieu mentak kieu jeung ieu teh kan calo ieu teh. Calo ieu teh. Calo apa calon? Calo.
Calo mah tukang nyokotan duit. Eta. Iya, maksudnya mah tukang dangdan gitu. beda dulu ya Dandan ieu mah. Dandan banget. Calo. Oh mak. Salon meureun. Lain calo salon. jadi maksudnya mah kieu tadi teh manehna teh pan ieu nanti ngeluh Kunaon teh basa? Sada ditarampi poe kurang Heeh. Hese tuh dah Ya, maneh. naik ieu, anu kitu mah lain calo. Aya sok teh dangdan beungeut mah salon. Salon mah asli pergi eta pergi sapeker teh pengasar suara salon mah. Son. Ya, anu kitu mah lain salon. Naon? Anu kitu mah balon. Ih, bapaknya balon kos gitu. Maksudna kumaha ieu teh? Abdi teh mah ya kahiji namanya eta abdi teh nempo perubahan zaman metropolitan, zaman perubahan teh bentuk menengan bunga teh koneng, hejo, merah, Terus perangi dengan eta abdi mah ngarubah warna abdi teh mah. Maksudna mah nginum ke Bener. waktu. Eta mi bapak ka zaman. Oh, supaya eta. laku geus supaya laku teh ai mah, gimana, lain abah teh buuk naon, mana rek naon coba rek naon maksudna Ya loba. supaya abdi teh aku kalau kolot kita aki-aki nolak ke abdi mah. Bumbung-bungna. Ulah seserian. lain Mulai pas. Ulah seserian. Kan terpenting lain. Hah? Ulah seserian terpenting. Oh, kumaha tuh serius? Jadi kieu mah ya. Banyak maneh mantak doa kamu. ini ngaledek poe ka indung teh Ya mak, wing teh, pugu eta yang berubah banget. Hayang bodas, apa tuh bodas? Putih, tahu gak sih putih? Maneh hayang bodas beungeut. Oh, jadi berubah warna, abdi teh kos bunglon. Sampai laku meureun. Yang lain pating nyaena bapak ge dan apa manjer yang geus seet ku emak. Kumaha teh cek urang kitu ka mah urang mah. Ane kieu we kumaha we make backlin daek teh Wah, bodas. penting bodas baik kan aya. Urang teh mak kieu mah nyeum Mbak Emok ya mak. Betul, Mbak Emok. oh naonnya pokoknya mas dari ngarana anak mah kewajiban jadi induk Tahu. jadi kudu diturut ke hayang Tahu. jadi lamun anak jomblo mah induknya sarua ka bawa goreng Oh, Bukan mah goreng. Apaan Bang Emok teh kudu dibayar sami. oh nya mayar mah emak. Teh Apaan mamanya geus jarang mau aya panggilan geus sepi. Oh, tapi jakeun kah tuh. Kumaha tuh, Bang? menurut keterangan Nah, jadi urang teh jadi ke anak teh kudu masa siap-siap dilahir nya ke alam dunia itu jadi indung lamun teu keur mayaran hutang Abah mah jadi mang menangkeun wae nyawa anak pinga geblak jadi ka bawah. Ya, mak. lain geblek mah selo mah kudu diturutkeun mah Ya, mak. daripada anak urang jadi abur-aburan Oh, mak mengkung mah hirup kene, kumaha nyembahkeun anak teh coba emak geus pae. Kirahan yang eta mangga bagiakeun anak. Nah, gitu wae ngomong segala pae daek teu boga indung maneh. tuh Nya kumaha abah dicaran ka Arab kamari panyawa sorangan. Beuneuh eueuh bapaan. Emang nek di mana coba nunda beungeut? jadi indung mah Kumaha beungeut. Nya mangga geulis terus maneh ah. Coba eta meuni nya hideung nya sakeuteuh maneh hirup deui rek kumaha sih. Ya pokoknya harus satu juanan gitu. Ya kumaha ge ka Pak Haji. Kulit. Ka Pak Haji ngatanya Pak Haji kumaha minta duit Panyalang. Ya, anu bulan Mei bulan Mei cokot heula we Aya mah oke kieu punten ya. Kitu ieu mah naon sanes dohongna berkarya. Cek abah cenah heueuh deui wati indung nu ngabelahan. Sabab tadi ge ceuk dina fakta teh indung mengandung bapak mangayuga. itu maksudnya Tapi kan cek saliwat mah nya indung mengandung bapak nu ngayuga. Ayeuna minta duit ari eueuh rek kumaha sih? Denget tah. Indung cenah anu ngandung bapak nu ngopak. Ai budak sugan pating boga simpenan sugan. Sugan. Ulah ka Bang Emok teuing gitu. Ya, hari non karena pangabutuh mah nya sing saha ge baru tuh. Ya kulantaran urang tadi teh aya kaperluan. Budak di imah teh bapak cenah butuh ieu sabaraheun saanu. Eta aya boga di sakieu. Punten teh lain teh hayang nulungan. Urang mah ka sasama mah hayang nulungan. Kawajiban lah gitu. Komo ieu ngaranna istilahna butuh diperlukeun. Nya istilah nama meureun di dinya mah nya model kos batur lah zaman aya hayang dan awak
Bener tuh? Bener cenah bayang bodas. Hitungan anak gitu dan sabujur awak, sabujur awak. Geus sebenarnya cair Ya leher ayeuna da lamun geus bodas teh mah kilang barak abatur mah ka Nah, urang eta gitu. Sugan aya rada tempona herang mah. Mama teh ngadukung pisan ka urang teh cenah goreng jadi sangkana nyaingan kolot. lain nek nyaingan kalau dengan apa kemarin abos teh duit kalengitan. Udah kutuyu lemari leungit. Kumaha ada mah, kenapa mah dijual-jual dibeli-belikeun duitnya? Lain masalah dibelikeun. Emak teh tuh. Kakak. Halo. Oh iya. Iya, ayo saya makan ini mah. Ayo saya mah. Ya lanjutkan we. Mak turunkan mak. Iya, saya sekarang sana ya. Ayo besok. Apa nunya? Kita disukuan, Bang. Nih, bios ah. Di ayat tamu ya. Ayo Bang yang enak. Oke, abdi nyusul. Iya, kayak tadi tuh. Anjir meureun. Siapa tahu kamu bawa duit banyak. Amin. Tah itu mah abdi teh da kumaha mah air abdi teu berubah putih. Kumaha atuh? Nya beungeut-beungeut teu Ai cek abi mah bodas. kieu ming geus tong loba lagu teuing na beungeut kitu mah geus we tarimakeun gitu. Tenge bapak maneh. Apa kak? Pokoknya abdi marek tekat setekad-tekadnya. Pokoknya marek kumaha ngajual imah ieu suara. Jalan mana-mana ge perlu Kali maneh, kali bating ke lah imah dijual cicing di mana? Jadi mana mah kayak ditangkap mual tuh jeung pelalai ngiji. Saya mah kayak ngomong kayak dame-dame lah jeung Pak Haji, jeung Pak Mari. Karena abdi marek gantung maneh we amun kira tadi. Ulah sami. Mangkat eta mah. Ulah. Maksakeun orang Ih, amat. eta si Sami tah itu Pak Ating. sing eling neng. Nah, Terus tunjung budak teh. tuh bapak anak kuat tah. Entar doraka marulu bingung Pak Ating kudu kumaha Teu tuh. kumaha sih. Ai maneh kunaon? Urang teh ngopan jadi teh arek berubah banget. Oh pan tadi geus ku mak mumpung aya keneh kesaksian ku kolot maneh. Kunaon sih? Puri banget tuh, aduh puri. Eta banget maneh. Eta jeung bodas malah kos kitu eta peuh. Kita puri itu gede, gede ngomong. Punya coba emak eta duit geus gede. Silakan kicu kami teh bagumul kumaha teh ame bodas saya cin di orang beli silet. Pakai silet ada kerokan mah jadi kieu banget. Sama teh kudu ngawaro ka kolot mah. Kudu nurut ka kolot teh. Tah alaba ayeuna malah alus malah kos monyet kitu ningan. Kos kaki. Malah lain tambah alus juga monyet ningan. Sama tak oge daripada lage naon eta dorakati kolot teh kitu eta teh. Ini mah kieu Pak. Bapak lamun ngawayang tong mawa cepot Pak. Tah, sarua jeung cepot ieu tah. Kumaha pating daek teh ya. Ya lain jelema mah ulah sok nemen-nemen teh mun nekat eta kos kitu. Nah, batur mau puas deh gitu. Ulah kabah banget. Boro-boro hayang naksir hayang naon nempau ge da embung. Teu kengke teuing doraka Kengke teh. teuing. Mau yang operasi anu bener mah. Nah ieu mah moal laku ka laki deui jeung mah kacareuh mah laku we kacareuh mah. Gimana dah? Ya ayeuna mah kudu geus narima kana kodrat kira Geus. tulang. Dielingan enggeus ku kolot. Dielingan geus. Tuh batur mah mau puas Jelema coba. mah ari ku nekat mah kitu tah buktina. Wang kualat Bersih mah henteu, alus mah henteu, rusak ke jadina. Lawa batu. sare nyalakeun saha coba. Coba anu nyaman. Duit beak gede coba. Hutang geus kabara duit ayeuna ka Pak Haji jeung Bagembul eta kolot mah aya keneh. Yak sian Mama, maneh. goreng mah goreng, ulah Sok sok kudu ngajual rusak. naon geus kieu. Sadar diri, ulah sok dirusak beungeut. Ya kitu kodrati Allah mah kitu. Nah, orang mana pingsan kayak gitu. Gas, mana segala pingsan biar. Mangkat ayo bro, mambung. Mangkat tong aya di ieu. Tong aya di main dia. Kamu aduh mak. Mbung, mangkat itu. Jar kali itu hutangnya gede gara-gara mana? Ayo bro, teman-teman teh boga anak. Begitu na loba dicangkeng lah.